Poe minggu aya namanya eta bade balanja heula ka pasar. Sabab ngabutuhna tos sareep sareng aya requestan para bocil. Nyaeta pami meser di warung mah sok tara aya. Kedah pesen heula pami di warung mah. Ieu teh tabuh genep besti. Kuat nyercep kieu besti tiris nage. Pami tiris kieu teh sok halodo. Ya maka pasar nage bade numpak sendal we besti. Nah haja bari lari ieu teh besti. Ieu teh tos lami tara lari atuh da. Bapa budak unggal diajak lari teh sok tara daek wae atuh da. Karaos bari ngobrol mah tos dugi deui we di pasar. Tah ieu besti requestan para bocil teh. Mang, ieu udang sabaraha mang? 40.000 cenah teh. Allahu Akbar kot awis mang. Saurna teh naik ku sabab sesah ayeuna mah. Padahal minggu kamari teh meser masih 35. Nyawios dipeser we da murang kali hoyongeun. Pami aremam sareng udang teh sok rerowo. Biasa we masak nama digoreng atanapi dibalado. Teras dihijikeun sareng kangkung oge tos enak pisan. Nyaeta 40.000 teh kur setengah kilo. Lumayan 2 harieun besti. Beres meser udangna ayeuna mah lanjut orang meser heula beas. Bu Haji meser beas. Seperti biasa we Bu Haji nu 14. Teras we meser sabun, sampo, minyak nu kararitu we lah pangabutuh ibu rumah tangga. Kusabab dina barang kas katuangan aya keneh pecai. Yang meser baturna heula we ieu teh tahu. Ngarah henteu sepak teuing. Nu sanesna mah teu kaparijo besti isin atuh da. Ulang nama kana ojek we ieu teh besti. Alhamdulillah tos dugi deui di rorompok.